welas asih, undak usuk, wiwaha, yuda, naraga gitu. Terus dihudangkeun di pikarunya gitu. Jadi lebatna welas asih. Etika sopan santun, aya cara ciri manusia, aya cara ciri bangsa. Dunia itu kan warna kulit aya 5. Wiwaha, yuda, naraga, merangan hawa nafsu nu aya dina badan urang. Da aya makhluk cicing, makhluk nyaring, makhluk eling, kuring. Aya urang, aya kurung. Aku rukun repeh rapih anu diterapkeun janten rarangkeun ka manusia hirup. Sampurasun Abah. Lampes. Hatur nuhun Abah waktosna. Sami-sami. Simkuring dina dinten ayeuna tiasa anjang sana deui ka Abah. Hoyong seueur ngobrol perkawis ajaran-ajaran kesepuhan Sunda. Kamari teh nguningakeun Abah simkuring teh perkawis cara ciri manusia. Nyungkeun di guar manawi Bah. Ya pangenten sakamampu pengalaman Abah karena Abah ge kan lahir teh beda jeung sepuh-sepuh kapungkur. Ya harapanna teh tebih teuing lah. Teh tebih teuing tina paham naon anu ditaroskeun nu namina cara jeung ciri na manusia gitu kan. Ai cara jeung ciri manusia mah memang tebih sareng anu namina sasatoan tutubuhan anu diciptakeun sami kunu kawasa gitu. Ari cara ciri manusia mah nyata ngagaduhan utek walas masing-masing. Terus dina cara ciri manusia kan aya nu namina welas asih, undak usuk, wiwaha, yuda, naraga gitu. Ari welas asih mana geus bagian tina carana manusia. Welas asih bagian tina cara manusia. Ai welas mah nya lamun aya nu labuh dihudangkeun, lah asihna nya di pikarunya lah gitu. Terus dihudangkeun di pikarunya gitu. Jadi lebatna welas asih. Terus ayana undak usuk. Undak usuk dina cara ciri manusia teh ngagaduhan undak usuk teh sapertos urang pernah ngagaduhan ibu rama gitu. Langkung ka bahasa lah. Etika sopan santun. Urang pernah kakagungan, pernah uwa, pernah bibi, pernah raka, pernah suan, nini, aki eta. Bet kana undak usuk. Nerapna kanu basa manawi Bah. Kana basa. Kana basa jelas kana basa karena basa kan urang Sunda mah kumaha kangge saluhureun, kumaha kangge kasasama, kumaha kangge kasahanapeun. Kan bahasa awal lagi teu tiasa ngange si gitu kan. Oh, teu kenging ya Bah. Teu kenging cara ciri manusia mah. Jadi henteu jiga kasato kan. Ai sato mah urang sok rajin hilap da geus ilaharna kitu geuningnya. Modal kagogog ge si gitu. Jadi mending keneh cek bahasa kasarna mah disebatna mina. Sebatna mina karena cara ciri manusia ngagadahan tata krama. Jadi jadinya
cara ciri manusia oge memang aya dua pengakuan, aya cara ciri manusia, aya cara ciri bangsa. Disebut cara ciri manusia mah sakabeh manusia lahir tina rahim cukang lantaran indungnya kan tak aya nu benten. Daya benten sanaos ayeuna di urang tos janten hiji kaendahan negara urang anu pengakuan beda gitu kan. Mohon. Tapi kan lamun dicanaku cara ciri manusia mah kan teu aya nu robah. Teu aya nu benten. Teu aya nu benten. Bade fisik, bade sagarupi. Numutkeun aya nu cacad lahir ge kan eta mah kasampurnaan ti nu kagunganana. Upami aya nu cacat fisik, upami sanes naon fisik cacat di luar bisa diamputasi itu iya kan eta mah terus dilahir pangintu. Tapi upami cacat tina lebet rahim ibu mah numutkeun anu kawasa mah eta kasampurnaan ti nu kawasa. Upami dicanaku cara ciri bangsanya dinya aya nu benten. Bentenangan kebudayaan, aksara, bahasa, eta ge mung saukur perbedaan dina aturan kebudayaan, tapi kan upami jamina mah sami yang diciptakan ku kawasa. Tebih-tebih karena nu namina nu kawasa mah ngawasa sagala-galana condong karena perbedaan warna kulit. Perbedaan warna kulit. Karena di dunia itu kan warna kulit aya 5. Aya 5 mah. Aya 5. Aya anu koneng, aya anu bodas, aya anu hideung, aya anu beureum, kalebet ka wilayah Asia. Anu warna kulitna sawo matang. Karena tak kedah janten hiji kabagjaan urang Indonesia. Kena tina campuran warna eta kan ka urangna jadi sawo matang. Mohon. Bagja jadi orang Indonesia boga bahasa, boga aksara. Jadi manusia. Dan seueur upamina tadi ku abah didugikeun ayana ulas asih, undak usuk, tata krama, wiwaha. Wiwaha teh kan kawantun. Wiwaha yuda naraga. Jadi wiwaha teh kawantun yuda. Yuda teh upami dina sejarah pewayangan mah tempat perang Bratayuda. Wiwaha yuda naraga. Naraga teh nyaraga urang. Jadi hartosna sepuh kapungkur mah nangtoskeun yen wiwaha yuda naraga teh wiwahana teh kan kawantun. Yuda perang, raga teh diri urang. Jadi urang kedah wantun merangan hawa nafsu nu aya dina badan urang. Kadang-kadang kan hampir tetiasa ngalawan karena hawa nafsu urang. Nafsu anu sagala cek paribasa nama tunggul di larung catang dirumpak istilahna teh. Jadi geus eueuh kakeung ku hawa nafsu mah. Sagala wae bisa diperbuat ku hawa nafsu. Nu mawi sepuh kapungkur nyarioskeun kedah aya makhluk cicing, makhluk nyaring, makhluk eling. Hawa nafsu eta nu kudu ku urang dilawan teh nu aya dina awak urang. Anu paling jago cenah cuk sepuh kapungkur anu bisa ngelawan hawa nafsu nu dina awak urang. Nu aya dina awak urang. Jadi
ai nafsu nu aya dina awak batur mah paling ujung-ujungna jadi ribut. Kan di urang ge jadi ribut pakali buat antara kahayang jeung mesti keneh urang dikarasan dibere eling dibere sadar. Ya nafsu ieu nah bakal kumaha kajadianana gitu nu gara nafsu. Nu pernah ku abah didongengkeun memang dina diri urang kan aya nu namina kuring. Aya urang aya kurung. Kuring mah gustina, urang nafsuna, kurung anu bakal katempuhanana. Kan teu sakedik di zaman ayeuna mah anu namina korban nyawa langkung ti zaman perang. Karena teu bisa ngalawan hawa nafsu nu aya dina wujud diri urang. Gitu. Kumaha dikaitkeun sareng makhluk cicing, sareng makhluk nyaring, sareng makhluk eling. Makhluk cicing bisa tatangkalan, tah hirupna ku akar. Kalabat upami makhluk cicing punten-punten. Abah di dia lain sesepuh. Tapi abah ngawakilan sepuh, ngawakilan masyarakat, ngawakilan sepuh kapungkur nantos aya mudah-mudahan luyu sareng harapan abah. Mun abah cicing gitu, cek paripaosna mah ngahuleng ngajiwa meneng teh pasti didinya urang gaduh cita-cita masyarakat teh hoyong akur rukun repeh rapih bisa ngajalankeun siri asah siri asih kumaha masyarakat kapahapayuna bisa henteu seperti sepuh kapungkur nu namina cireuneu ngalangkungan waktu anu 500 tahun. Ayeuna bagian abah meureun tugas abah sareng masyarakat di dieu langkung abot ku ayeuna mah. Naon abotna? Tina masalah rejeki kagotong royonganana ngabah ngaraos parantos aman ageng kabingelah rezekina sok aya wae dina acara siji surah dugi ka puncak acarana. Tapi kan abotna ku nu jadi hariwangna kan ku serangan teknologi. Serangan teknologi, serangan majuna zaman gitu kan. Serangan pendidikan oge gitu kan mengaruhan ka urang kali. Kunaon upami dibayangkeun sareng wargi abah Baduy. Anjeunna kan teu kengeng sakola Baduy. Lebat. Marigina gaduh ka hariwang. Engke molang kalihna upami teu sakola aya pangaruh di luar gitu, pengaruh teknologi. Akhirnya kan saeutikna ngikis kana ajaran. Anu tos kabina tos kawengku ti kapungkur Baduy. Tak upami abah ge sapertos kitu. Jadi nu mawi upaya abah ayeuna nya ka urang kalih upami dina riungan, upami kadang-kadang ka ibuna ka ramana, kadang-kadang upami terus ngagunakeun nya teknologi sanes teu kengeng tapi mung harapannya punten lah ibu bapak ya murang kali ibu parantos ngangge teknologi punten rada diawasi gitu supados cara penggunaanna besi salah udah hari sadayana teknologi henteu sadayana awon. Kumaha lamun upami kamari di zaman corona, di zaman pandemi kan kedah belajar di bumi. Upami ditolak kan ayeuna bingung belajar gitu. Janten nyana kasimpulan anu urang bijaksana lah. Nu penting budakna dina sakolana oge tetep tiasa lajeng, dina moralna oge henteu patos teuing kaganggu. Terus memang upami ku abah di emutan ya terus aya kaitanana upami urang sepuh kapungkur nyarioskeun kedah aya makhluk nyaring nya maksudna teh makhluk nyaring teh sanes gugah bobo gitu. Tapi di dieu upami dibayangkeun dibandingkeun sareng kendaraan pasti dina mobil teh aya namina filter saringan. Kangge kotor gitu. Sapertos dina mobil, dina motor. Takarasan
upami ku abah diluyukeun mina-minahan makhluk nyaringnya langkung karena diterapkan ke jalmi anu gaduh akal sareng pamikiran tangtosna lebih ka di urang aya batin urang kangge nyaring. Nyaring naon? Nyaring karena urang khususna manusia geus dirarangkenan didangdanan kuno kawasa. Abah sok ngalenyepan 7 nu dipasihkeun ka manusia mangnupikeun rarangken aya sampean, aya panangan, aya lamai, aya soca, aya pangamung, aya cepil, aya kulit. 7 penguasa anu diterapkeun janten rarangken ka manusia hirup. Eta kan fungsina kangge naon? Sadidinten. Margina lamun henteu disaring eta fungsina sampean, fungsina panangan engke bakal nimbulkeun hiji hal anu teu dipiharep ku urang. Kapan urang gaduh sampean sanes kangge najong jalmi atawa naon lawan wae. Panangan sanes kangge nenggel anu sanes, lamai sanes kangge ngomongkeun batu, sanes kangge ngarumpi gitu. Terus soca ulah satinggal-tinggalna upami sanes tinggalina. Cepil ulah sadangu-danguna upami sanes nu kedah didangu gitu kan. Terus pangamung ulah saangse-angseuna gitu upami sanes angseun urang. Lajeng kana kulit ulah aya nu namina samarasa. Mun bahasa ajaran urang mah meureun lamun urang antel sareng istri naon kira aya bahasa sanes muhlim. Mohon. Eta nu kedah dijaga kulit samarasa. Nya ulah samarasa. Eta mangrupikeun 7 rarangken anu diterapkeun ka manusia anu sifatna lamun urang salah ngalarapkeun eta bakal jadi hiji mamala gitu. 7 penguasa eta urang nu kedah nyaring utamina anu paling sensitif anu paling caket kana picilakanya eta lamai. Lantaran upami ditinggal ayeuna nu jamina ngantunkeun sanaos aya ngantunkeun makrasaning Gusti anu kagunganan. Tapi kan tukang lantaranna urang salah sakedik nyarios ayeuna mah kan bakal jadi hiji mamala gitu. Dina lamai. Komo lamun dieuyeban ku namina sepuh kapungkur kedah aya makhluknya eling. Eling eta kan sadar. Kasadaran eling eta dugi kalebah mana gitu. Teu cekap diucapkeun gitu. Karena upami ninggal contoh ayeuna kejadian di negara urang di daerah-daerah nu sanes. Kajantenan ayeuna nu namina pembunuhan, pencurian, narkoba, perampogan gitu kan. Kumbang hanjakalkeun teh di dinas oge dicontoh gitunya ku para pejabat anu namina korupsi. Eta kan tos teu sadar, teu eling gitu. Komo anu ku urang dipasihkeun ka anak, ka istri, dituang gitu. Eta upami nyarioskeun rezeki mati mana sumberna gitunya. Upami nyarioskeun ajaran mah mana atuh halal jeung haram teh gitu. Geus bisa ngabedakeun teu gitu kan. Numawi sepuh kapungkurnya cukup euyeup gitu kedah aya makhluk eling, nyaring, makhluk cicing gitu geus cekap eueup upami numutkeun ajaran Sunda mah. Mudah-mudahan ge abah jeung masyarakat di dieu masih keneh
kekeh gitu ajeg dina ajaran anu lurus luyu jeung ajaran nu geus diajarkeun ku karukun kapung. Utas gitu.